wasta abdi ning Mia Kusmiati ti kelas 11 MIPA genep. Pancen biantara perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu di mana dina kesempatan ieu urang sadaya atos dipasihan kesempatan kempel sareng dina kaayaan sehat walafiat. Hadirin sadaya anu dipika hormat ku simkuring henteu karaos atus 3 taun deui. Gening urang aya di dieu anu disebabkeun nuju menuntut ilmu. Ayeuna salaresna urang sadaya teh bakal papisah ti sakola ieu. Mugia naon anu diajarkeun ku bapa sareng ibu guru tiasa bermanfaat kanggo urang salira. Mugia amal sareng ibadah ibu bapa guru anu atos ngajar urang sadaya sina pinter kenging welas ti Allah Subhanahu wa taala. Sakieu heula ti abdi anu atos ngawakilkeun rerencangan sadaya, kurang lebihna nyuhungkeun dihapunten ku sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.